enteng. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina kinanjar kawilujengan. Alhamdulillah para mitra sadaya sabada mangjaya namatkeun carios anu sanes ayeuna mangjaya parantos siap ku carios anu benten deui. Dupi nu dipedar tanapi bade dipajeng ku mangjaya daya sanes carios nyambung judulna Sangsara Alatan Harta. Di dieu para wargi sadaya tos netelakeun yen geuninganan harta upami ku urang teu tiasa nyanakna tiasa mawa sangsara kitu. Namung tiasa kaboker tiasa kakoreh dina ieu dongeng karyana Mang Sastra kahaturkeun ka para wargi etang-etang hiburan pangbeberahmana. Atuh sateu acara dongeng dilajengkeun atanapi dipajeng bilih anu kasabit nami kasebat tempat hapunten sanes dihaja ieu mah mung sakadar karangan bae. Janten sakali deui teu aya maksad bade nyebatan nami para wargi, bade nyebatan alamat para wargi, ieu mah mung sakedar para wargi karangan wungkul kitu saur Mang Sastra teh. Janten Wangjaya dina mangdongengkeun dongeng teh dicaruk-caruk para wargi. Karangan si anu gitu dikumpul-kumpulkeun ku Mangjaya teh. Mudah-mudahan tiasa nyugemakeun ka para wargi. Janten ulah monoton teuing gitu. Ulah samodel teuing. Janten imah roman, carios roman. Judulna Sangsara Alatan Harta. Mangga wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu. Ciparai. Hiji tempat anu memang kacida pisan ageungna. Hiji tempat di antara Bandung sareng Majalaya anu kawentar kota Boronong sareng kota-kota raksukan atanapi tempat-tempatna raksukan didamel di eta tempat. Ciparai para mitra. Genah tumaninah, genah nyanang, genah nyanding pikeun anu aya. Namung anu keur karasa sedih mah luar biasa sedihna. Memang sedih nu taya watos wangena anu karasa kuneng Titin Sutina anu harita keur ngagugulung nu jadi indungna anu namina Mamunah kulantaran Titin teh tos lami dikantunkeun ku janten ramana mana nu katelah Mamunah ceuk paribasana gering ripuh katutuluyan geus kaditu geus kadieu kubar aber mah geus beak sabaraha mah namung ceuk paripaosna ai can waktuna kudu cager mah tetep we panyakit teh geuning teu cager-cager. Harita keur direriung samaleh ge sanes anakna wungkul nu katelah Titin Sutina anu kabeneran keur aya di dinya teh oge anu sanesna anu kasebut Juraganata sareng Ibu Emi nuju araya. Mamunah bari jeung nyariosna pegat-pegat cumarita kanu jadi anakna nu katelah nyi Titin. Titin. Mak teh sigana mah geus teu kuat hirup di alam dunya teh. Didoakeun ku emaknya masing mulus rahayu berkah salamet. Masing pait daging pahang tulang. Hidup teh minang ka awewe kudu jujur babakti kasing sakur anu dituturkeun ku hidup. Mak ulah nyarios kitu mak. Titin mah ngaraos sedih. Anggur masing damang ieu mak. Titin sateka polas pados emak tiasa damang sabihara-bihari deui. Titin memang karasa kumaha oge. Hartina mah jerih payah hidup teh karasa kumaha oge. Tapi sigana bae. Lawang maot teh keur mah geus muka. Titin ka hadenya mak mah kan seukur amanat ka hidup sing bisa-bisa tidak ngoning yang hareupan hirup jeung deui kudu daek hampang birit
kudu dahe kerapekan gelis anak mah. Dah kumaha geuning mah. Mak mah teu bisa tuluy nungguan hidup. Ari kahayang banyak kitu mak teh. Mak ulah nyarios kitu mak. Duh. Sedih karaosna ku Titin. Asa aku mage sedih gelis. Oge ayi Emi, ayi Nata. Cece, ulah nyarios kitu anggur masing enggal damang deui ye. Abdi ceuk paripaosna sareng pun lanceuk nya kitu keneh we. Usaha kaseteka pola milari dukun itu samalih ka mana tos usaha namun geuninganan kumaha panyawa cece teh kalaka langkung repot. Cek Nyi Emi atau Ibu Emi nu katelah Ibu Emi Sumirat, istrina Juraganata di Karta. Samali Juraganata terus cumarios. Oh cece, sing enggal damang angguran mah. Yeuh, ulang ngemutkeun naon-naon nu prayogi mah cece sing enggal damang sabihara-bihari urang tiasa reung pulung bongkok ngaronyo. Matak ayi ari kahayang banyak kitu keneh cece teh. Ngan kitu mi HP ieu anak cece nu ngan hiji-hijina. Nyi Titin, pek Titin tuturkeun tah. Ieu Juraganata sareng Ibu Emi ku hidup tuturkeun eueuh deui tuturkeuneun. Sok sanajan Juraganata sareng Ibu Emi teh lain dulur emak. Tapi geus asa dulu rupat kuhinis karasana ku mate gelis. Para mitra sadaya nu sami-sami ngadangukeun dongeng enteng. Tadi jadi sebatkeun upami kasedih parantos nyocok. Da karasana teh lir ibarat dicocokan ku naon. Teu bisa dipapalerkeun. Hartosna mah memang kasedih jeung kapeurih ngagulung ngajadi hiji, terutama pikeun Titin Sutina. Anu emang keur memejeuna manehna diaping dijaring kudu jadi kolot. Bapana mah geus eueuh ngan indungna ayeuna keur di hareupan teh. Dina hartina mah keur dina kaayan sakitu ripuhna. Mak, teu aya kahoyong abdi iwati madamang deui. Nya kahayang mage geulis. Mak teh hayang cager deui. Ngan kumaha atuh geuning aduh panyakit teh beuki. Aduh, Titin. Karlak teh para mitra sadaya. Mamunah ngan bisa ngucapkeun la ilaha illallah harita teh mulih kajati mulang ka asal dipundut kudu rahayu dipenta kudu kawasa. Aya paripaos takdir teu beunang dipungkir kadar teu beunang disinglar jodoh pati bagja cilaka Rusia pangeran. Urang teu terang-terang. Buktosna mamunah mulih kajati mulang ka asal. Dari kahoyong mah jelema teh jag-jag bae, sehat wae, hirup sanang-enang, tapi geuninganan hal ieu teh aya watos wangeunna. Urang mah teu daya teu upaya. Usik malik kersana Gusti, acaritakeun adi-arita nu tinjerit Titin Sutina samali Ibu Emi oge nya kitu keneh. Juraganata ngecelakeun cai mata, nanakeun ngilu sedih dina kaayaan ditilarnya ku mamunah teh. Para wargi nu sami-sami ngabandungan dongeng enteng. Kasedih jeung kapeurih ngajadi hiji. Teu tiasa digamarkeun di kucarios kumaha sedihna Titin Sutina ditinggalkeun ku nu jadi indungna. Manehna ayeuna jadi budak anu pahatu lalis. Aya paripaos cukleuk leuweung cukleuk lamping jauh ka sintung kalapa. Lieuk deungeun lieuk lain da puguh geus teu boga indung jeung bapa. Para mitra nu sami-sami ngadangukeun dongeng enteng. Cerit ketirna kadenge kumaha inghak-inghakanana Nyi Titin Sutina geus teu bisa digamarkeun deui kocapkeun para wargi sadaya. Tatangga-tatanggana pada daratang da puguh sifat papait kitu keur mamunah teh nalika jumenengna jadi jalmi anu emang daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah atusan teuna. Nalika mulih kajati mulang ka asal teh loba jelema anu daratang malah ceuk paripaos anu nguruskeun itu jeung ieu teh geus teu kudu diparentah deui.
ke Bapak RK malah datang, malah Bapak desa ogetik kepala desa datang, Bapak kubu kumplit area didinya nguruskeun anu maot teh. Lain maot mah kumanu hirup ceuk paribasana kari di kumaha oge teu baha jeung memang parantos teu aya nyawaan. Namun urang minangka jalmi anu hirup kedah mula sara anu maot teh sakumaha nyaeta papagon anu parantos aya. Numbutkeun ajaran agama Islam sakumaha biasa samalih mayit sapartos dimandian nya satrasna mah sakumaha biasana umumna harita teh dugi ka dikaluatna atanapi dikurebkeun nyangilah ngaler parantos rengse sadaya ngan tinggal ngariung para wargi sadaya harita teh nyititin malah mah nyaeta juraganata sareng Ibu Emi oge kabeneran Cep Mansur anu kakara datang. Ari Cep Mansur teh putrana juraganata katut Ibu Emi anu memang nuluykeun pausahaan mina maka pimpinan pausahaan anu geus badag pisan tur gede nyaeta boga hiji pabrik tinun anu kacida pisan rongkahna di daerah Majalaya. Ai bumen-bumena mah di Ciparai malah Mamunah jeung tempatna juraganata teh teu jauh da eta mah antara Mamunah katut carogena kapungkur sareng juraganata katut Ibu Emi cek paribasana sagulung sagalang aya paripaos dulu rupat kuhinis teh para mitra padahal mah lain-laina ngan kulantaran geus ngarasa sagulung sagalang geus asa jadi dulu rupat kuhinis. Kocapkeun para mitra peutingna sakumaha ilahar dirinya di tahlilan malah nepi ka tamat nepi ka 7 pisan. Dina dinten anu kadalapan kakara harita ngariung nyititin harita teh masih kena aya di imahna kabeneran pisan didatangan ku juraganata katut Ibu Emi malah ngobrol harita teh anu pangheulana muka obrolan minangka ngabalakan ibu ati juraganata. Oh Nyai ceuk pemikir Mang mayeunya leuwih hade Nyai teh bareng we jeung Mang di ditu di imah keun atuh imah ieu malah dikontrakeun mun aya nu daekeun mah nya atuh Nyai kitu ge nya mun kira-kirana Nyai satuju kitu jeung embi di ditu kumaha kira-kirana ceuk Ibu Emi. Hatur nuhun Mang kalina embi abdi ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan anu memang aya keneh sepuh anu hartos nama mikanya ka diri abdi do pami diemutkeun abdi teh ceuk paripaosna cukleuk leuweung cukleuk lamping jauh ka sintung kalapa liek dengan liek lain da geus puguh teu boga indung jeung bapa. Ih ulah kitu Nyai yeu Mang minangka gagantina bapa oge mina minangka gagantina indung yeuh ulah asa-asa pokona mah sok sanajan memang antara indung jeung bapa hidup jeung Mang katut embi teh lain dulur-dulur aca tapi kulantaran geus asa dulur rupat kuhinis Mang teh geus teu asa-asa deui ka Nyai teh ayeuna mah kieu we jeung tibata Nyai sorangan cicing di dieu sok sanajan memang imah mah lega tapi Mang teh hariwang babakuna mah hariwang babakuna mah Mang teh kitu kumaha lamun bareng we ngariung di ditu kira-kirana betah moal Nyai lah nya Nyai kitu we atuh geus lah rek kumaha deui yeuh jeung migi hariwang puguh lamun ningali jauh wae teh da jauh atuh sok sanajan nya kahalangan ku 7 imah ge jauh antara mi jeung Nyai leuwih hade geus ngariung di ditu da ditu ge lega ieu bakatku dipaksa-paksa teuing tungtungna titin sutina daek manehna ngilu di tempatna juraganata da eta mah para mitra sadaya di tempatna juraganata teu ieuh dijieun babu malah di aku anak pribadi. Para wargi anu sami-sami ngadangukeun dongeng enteng memang kasebutkeun age aya paripaos geuninganan antara dua jalma teh anu benten sifatna moal bogoh lamun teu wano kulantaran sering papenak teh antara Nyi Titin sareng Jang Mansur
Soksanyadan ti kapungkur ge sering penaku lantaran aya mah bareng saima nya timbul hate Jang Mansur aya jorojoy make mika bogoh kanyititin segala rupa. Malah mah para mitra sadaya eta carita teh diwakcakeun kanu jadi indung jeung bapana. Manehna hayang ngadenge kumaha kira-kirana pamadengan indung jeung bapana lamun manehanana muka eta carita kanu jadi kolotna. Lain Ujang, aya naon ieu teh jiga nu dariana keur ngadepan ka ama teh ieu aya naon sok caritakeun perkara pausahaan. Ari nyititin ka mana mama? Nyititin mah keur ka pasar buku tadi dititah ku ibu. Oh semuanya kieu ama kalina ibu abdi teh saresna mah lah kumahanya kumaha teh kumaha make jeung kumahanya kawas lain budak geus gede we mun kitu budak leutik masih kena dihuapan hese nyarita apan hidup teh geus dewasa geus nyepeng pausahaan sakitu rongkahna boga buruh sakitu lobana pagawean patulayah bisa direngsekeun ayeuna nyarita naon atuh ka ama teh pok caritakeun kurang keneh ku modal sane sama perkawis modal mah sama di abdi teh langkung ageng ayeuna mah kumargi perusahaan urang teh ama kengi bantuan ti bank gitu dah kanggo ngalgaan pausahaan. Oh syukur rek naon atuh rek nyarita naon rek tadi rek nyarita tapi teu pok keneh bae cek nu jadi bapana. Memang para mitra dina soal kieu mah kadang-kadang sakumaha jelema gandang pertengtang bisa nyarita cek paribasana. Tapi kudu nyarita model kieu mah rada nyelak dina ti koro model Jang Mansur harita. Nyelak ti korona Cep Mansur teh teu bisa nyarita naon-naon. Tapi lila-lila mah tungtungna manehna wak cabalaka. Sanes ama ngabdi teh da tos karaos ini teh dina nyepeng perusahaan nya alhamdulillah kitu ama aya kamajengan. Namun jigana abdi teh moal hirup kieu wae salamina tangtos penginten abdi teh da moal diurus wae ku sepuh. Barang tamat nyarita kitu cakakak juraganata seuri nepi kalalenggakan nanakeun ka cidak pisan bagjana. Kaharti ku ama oge. Jadi urang si Ujang teh urangnya beuna yeuh nya si Ujang teh geuning yeuh dedengian ama mah make jeung nyarita kitu teh berarti manehna teh meureun geus sayang rarabi meureun nya meureun amanah haka saha kira-kirana Ujang yang boga rarabi teh sok caritakeun engke ku ibu rek di hardina mah rek disaleser urang malah pagedang kumaha carana. Hatur nuhun ama sareng ibu kan perantos hartos nama ngadorong ka abdi sangkan abdi jadi jalmi anu memang leres-leres naon teh kumahanya leres-leres nya bener-bener hartina mah hirup rumah tangga kitu tah aya paribasa aya nu ngamemenan meureun kitu lah geus sayang dimemenan si Ujang teh sumun kitu ama nya aya caritakeun saha awewena urang mana urang Bandung naha urang Majalaya naha urang Rancaekek bok caritakeun mun di Bandung di kotana di mana pek caritakeun yeuh ama sote nanyakeun kitu sote keur persiapan ama ieu mah kitu kumaha nyebatna ama kitu ieu budak kalahkan beukan nyebut kumaha nyebatna sagerupa cing ibuna tanya kadinya reuaseun meureun tanya ku ama mah nya Ujang tuh caritakeun sing jelas kasaha kira-kirana Ujang aya hasrat kitu tah mahanya bari jeung luak lieu para mitra sadaya rek wak cabalak ka era kanu jadi kolotna ulantarana awewe anu rek disebutkeun teh ceuk paripaosna di baledog kaliwat di Ciluhan Lamokot teh bener-bener kulantaran jelmana memang aya di eta patempatan atanapi cicingna di imahna sorangan.
Para wargi anu mulia nu sami-sami ngadangukeun dongeng enteng. Juraganata katut Ibu Emi harita teting harulang tebuguh kulantaran carita anu jadi anakna kalah kabalabab ditanyakeun saha awewena tapi tetep can ngajawab. Hartina mah can mere katerangan nu pasti. Tungtungna Juraganata harita teh nyekot cara sejen meureun. Tuluy harita teh nyarita kanu jadi pamajikanana. Ibuna meureun anak urang teh kakara boga pikiran hayang tapi awewena can aya meureun. Kumaha kira-kirana lamun urang kawinkeun atuh da ieu pan urang teh boga ieu boga batur keuna bebesanan. Jeung Kang Dirja ge teu naon lah. Kang Dirja urang mana ari amana? Eta Kang Dirja boga anak manehna teh lain. Lumayan anak nama pantas. Kulantaran indung jeung bapana gutreng nyaritakeun bidojoin manehanana sedengkeun ari hatena mah geus nempel ka Nyi Titin Sutina. Atuh harita ge Jang Mansur meureun mere protes. Langsung nyerit, sanes ama ibu perkawis istrina mah da abdi ge parantos aya ieu aya naon teh caritakeun atuh geuning amanah cenah geus bogaeun di anak urang oge. Geus boga kikineuan meureun mana kitu oge. Nya tumun boga caritakeun ka ama tadi ge urang mana disebutkeun nah urang Rancaikek, urang Bandung, urang Majalaya, urang Ciparai di dieu, urang Jelakong urang mana tah urang mana tah sok caritakeun ataha urang Rancaikek atawa urang mana tuh urang Cibidey bisi ieu mah peda hidup sok ulin ka ditu ka situ heung manggihan anu geulis di ditu bejakeun ka ama urang tanyaan kitu. Sanes ama upami abdi nyarioskeun kalain jelas nah kinten-kintenna ama sareng ibu moal bendu. Ih, nama ke ngambak segala rupa. Jauh ama kudu ngambak nu jadi anak mah. Yeuh, mana kitu ge geus tujuan hidup, geus pilihan hidup, pek caritakeun. Ari ama saukur samung dua bari jeung ngajujurkeun. Ama oge ibu istri anu di pikahoyong ku abdi teh duka istri nama kesaeun duka henteu da. Har. Nah teu kungsi wawanohan kitu. Nya kantos wawanohan nu abdi teh teu acan balaka ka anjeunna teh. Nya abdi mah nuhunkeun kumaha ibu sareng ama we. Sangkana abdi tiasa laksana kitu kapiduriat sareng anjeunna. Nya sok atuh bejakeun sawewenakeun kumaha ibu we. Soal ngalalemu mah keun kumaha ibu. Ama ibu upami ku abdi disebatkeun alah ieu mah ampun boga anak teh nakal cida pisan boranganan. Komo ngahareupan jaksa meureun nya kakarang hareupan kolot dina suah hayang boga pamajikan nepi ka hese pisan. Caritakeun ujang sok caritakeun naon ama jeung ibu ge. Mangga atuh ama ibu ku abdi bade dijelaskeun janten istri nu dipikohoyong ku abdi teh aya paripaos lamun di Baledog kaliwat lamun di Ciduhan lamokot gitu. Ieu Nyi Titin para wargi sadaya nu sami-sami ngabandungan dongeng enteng. Barang harita Cep Mansur jelas-jelasan nyaritakeun yen nu dipikahoyong ku manehna teh nyaeta Nyi Titin. Atuh harita ting harulang sakedeung barang geus lila teh cakakak Juraganata seuri lelenggakan. Cakakak seuri bari nyarita kieu. Muni hese ka anak nyarita kitu-kitu wae. Yeuh, ibuna geuning deukeut-deukeut anak taleus cek paribasana. Eta meureun beda sok pagi meureun nya unggal poe nepi ka aya sir mibogoh ka Nyi Titin. Nyi Titin cenah Nyi Titin nu dipikahayang ku anak urang teh. Ya lamun kitu mah ujang teu naon lamun mikaharep ka Nyi Titin. Eta kumaha amanah satuju henteu? Ya teu rek satuju kumaha da. Pikeun urang mah saukur samung dua. Eta kira-kira na ujang kungsi nyarita ka Nyi Titin perkara urusan pribadi gitu. Mawi teu acan ama. Meureun nitah ka urang meureun amana minta tulung sangkan urang daek ngalalemu meureun kitu maksudna mah.
nyampe tuh kali ku ibuna kalinya lelemu ke lamun nyititin geus datang tapi waktuna nu kudu dinarine hartina mah waktu nurine nu pantes kitu ulah di mana wae deui matak ngirakeun nyakeun atuh ari kitu mah kumaha ibu we mun kitu atuh ama ibu abdi teh lah sareng aya puseur pada melanu eta mah titip kumaha ibu we sareng ama mung ieu kapal abdi teh mung sakitu tah hoyong abdi teh teu naonkeun lah geunisna ibuna engke obrolkeun ka nyititin perkara eta mah. Nah, terus yang paling suka nih itu mereka kantor wayak ieu sur pada melan ama jika tuh para mitra sadaya. Memang Cep Mansur jadi pimpinan perusahaan. Cek paribasana perusahaan anu geus selektu legana teh. Komo ayeuna make aya bantuan ti pamarentah. Dibere kredit lunak kanggo pengusaha teh. Atuh beki liat teh beki maju ke rumah ti tadina ge modalna geus gede. Juragan mah kari sila ipis cek paripaosna teu kudu icikibung ngilu usaha. Manehna mah geus senang-senang sila ipis. Bari tuluy ngalamun jero hatena nginget kana kajadian nu baheula. Para mitra sadaya tadi ge disebatkeun juraganata teh keur nginget-nginget kajadian nu baheula bruh breh naremongan deui sing sakur kajadian pangalaman-pangalaman nu geus naremongan jelas natrat samalih nalika ngadekeun pausahaan teh babarengan sareng Juragan Sutana. Juragan Sutama memang hiji jelema berat beunghar loba dunya cek paribasana sawah lega kakayaanana bro di juru bro dipantau ngalayah di tengah imah kumanehana diajak usaha da manehna mah juraganata baheula teh ceuk paribasana atuh hirup teh dina kokoronyoso malaratrosa teu boga harta teu boga bana imah ge nyururuk di batur ngan kulantaran memang boga pikiran anu jalan harita nepi ka manehanana tuluy babarengan ngilu usaha sareng Juragan Sutama anu akhirna ku Juragan Sutama dipaparin kepercayaan. Samalah waktu Juragan Sutama mulih ka Jatimulang ka asal kapercayaan teh tumplak kabeh para wargi ka juraganata anu tungtungna manehna bisa nyekel usaha tapi ngaran-ngaran mah tetep keneh di Juragan Sutama. Saha atuh Juragan Sutama teh para mitra demi Juragan Sutama teh sabenerna mah bapana nyititin Sutina manehana teh para mitra teu boga anak Juragan Sutama teh ngan kulantaran kitu kumargi dikantunkeun pupus kudu jadi bojona tos lami nya meureun manehana teh boga pembantu anu katelahnya teh mamuna tadi ge disebatkeun para wargi bogoh teh datangna kulantaran wano kumineng ting panggih jeung mineng ngaulaan anu antukna para mitra sadaya dasar jodoh teh sifatna jorok teninga saha ai parantos dilimpudan ku jodoh parantos dijodohkeun ku maha kawasama antukna pruk make jeung kawin sagarupa Juragan Sutama teh ka mamuna minangka pembantu rumah tangga atanapi pujangna. Ieu kajadian parantos lami ti baheula muna tapi kulantaran mamuna sok sanajan manehna jadi pamajikan anu beunghar tetep dina sapoe-poe nama teu pindah pilumpangan tetep kalakuanana siga jelema anu memang kurang harta banda sesebutan emak kanu jadi anakna teu daek pindah hartos nama para mitra sadaya da eta teh anakna Juragan Sutama malah batur mah kudu diganti ku ibu cenah tapi tetep mamunah mah kulantaran baheulana oge nyebut kanu jadi indungna mah nya ngakukeun kanu jadi anakna teh tetep wae mah kitu silsilahna perusahaan jadi lamun dijujut mah eta perusahaan teh bobogana Titin Sutina ngan kulantaran kajadian geus lila pisan jadi teu kaboker waktu Juragana Sutama teh ngantunkeun teh nyititin umurna kakara umur meureun 3 tahun ti harita mamunah teu boga deui salaki tetep ngandalkeun hirup mah ka juraganata
Juragan tadi dijamin kulantaran Mamunah manyaho kana silsilahna perusahaan ngan hanya kal para mitra. Mamunah teu ngadongengkeun perkara nu aya patula patali jeung urusan perusahaan ka anakna. Bisi anakna matak nyeri hate. Kulantaran memang dina galagat-galagatna aya galagat anu goreng ti juragan teh hayang ngahak ku sorangan kitu sigana mah para mitra. Bari ngalamun kitu teh tuluy pamajikanana nanya, "Amana kumaha atunya? Sedengkeun anak urang mika hayang cenah ka nyititin. Sedengkeun pan ieu teh harta bana kabeh boga nyititin. Dalam diudag warisna mah boga waris teh nyititin lain urang." "Nya keun bae lah. Keun bae mana kitu ge teh hiji jalan nu hade pikeun urang. Pokona mah jalan nu panghade-hadena pikeun urang. Keun bae keun hiji keun teu naon sina kawin. Geus kawin mah kumaha cara-carana urang atur-atur. Kuasa beres pokona mah. Pan geus kawin mah anak urang kanyititin berarti ieu harta bana milikna urang meureun. Nya kitunya kumaha amanah we atuh." Tah di dieu aya sifat goreng ti juragan eta. Goreng kabina-bina. Lantaran aya paripaos harta mawa cilaka. Harta mawa nafsu. Geuning sepuh-sepuh urang teu lepat-lepat teuing upami mere wawadi kanu jadi anakna. Mere papatah kanu jadi anakna kade ujang. Di mana engke hidup geus mimiti hirup ancrub ka masyarakat. Ulah kagoda ku harta. Lamun urang kagoda ku harta antukna tindakan-tindakan urang tincak paripolah teh mempar tina rel anu dituju. Ningali batur harta banana loba heug urang panasbaran. Dina ngoning urang panasbaran harta naon bae ku urang digunakeun. Leheung basa lamun eta harta boga sorangan kumaha lamun harta boga batur digunakeun ku urang pan asupna teh ngagasab. Tah geuninganan kolot mah teu lepat-lepat teuing. Dina ngoning mere wawadi atanapi papatah ka anakna anu rek ancrub kana kamasyarakatan atanapi rek ancrub ngamah rumah tangga teh sok dibere papatah. Harita ge juragan eta teu emuteun. Kulantaran aya paripaos hayang ngarawu ku siku geus dibere sajengkal hayang sadeupa. Eta paripaos teh hiji sifat-sifat anu lepat. Memang jalmi hirup di alam dunia ulah gancang ngarasa puas, tapi lamun eta kapuasan teu aya watos wangena teu dipager ku urang antukna urang leuwih bahaya. Jadi pasipatan urang tetep aya paripaosna ngumar nafsu, ngajujur nafsu ngumar amarah, sedangkeun ke hiji waktu lamun geus keuna mah kana kacilakaanana geus tangtu. Lamun urang ngumar nafsu ngajujur nafsu ngumar amarah, nafsu anu kaduhung badan nu katempuhan ceuk paripaosna dah kaduhung mah tarati heula. Pikiran juragan eta lamun engke anakna yang Mansur ngarangkep jeung nyetitin geus pasti harta banana manehna nu kawasa moal aya nu nyisi kudi di sisi ti jijir moal aya nu ngutik-ngutik kitu meureun ceuk paribasana. Kabeneran pisan anakna make jeung mikahayang kanyititin atuh aya paripaos mobok manggih gorowong, mobok cadas manggih emas, aya jalan ku memintas kitu ceuk paripaosna. Harita ge tuluy badami paheut naker jeung nu jadi pamajikanana. Nu dibadamikeun harita teh make jeung tinggereneng. Geus teu lila atuh nyititin ka karabalik ti pasar. Manehna angkaribung ku babawaan di antarana mawa oncom, mawa kangkung jeung sajabana malah make jeung meuli lauk asin jamal sagala rupa katuangan anu memang matak monyokeun kana barang tuang. Tuh, ieu para mitra, katuangan watak ponyo kana barang tuang teh teh sanes katuangan model wieu geuning cenah. Sanes katuangan nu marahal sanes. Nu wajar tapi matak ponyo, komo jengkol sareng peuteuy. Mangga urang lajeng. Beda ti sasari harita mah. Ibu Emi barang ningali nyititin balik teh tuluy make jeung dipapagkeun ka hareup sagarupa. Meuli naon nyai meuni lami-lami teuing? Teu ieu Mi ngagaleuh ieu we lumayan kanggo masak ayeuna. Nya sok atuh urang pasak babarengan jeung Mi. Harita keneh tuluy
Nyikitin diajak ngobrol ngaler ngidul jeung sajabana nepi ka antuk nama hiji waktu Ibu Emi nyarita kieu. Lain Nyai Emi malah sigana teh ngarasa bagja ieu. Lamun Nyai hiji waktu bisa ku Mi disalametkeun. Disalametkeun kumaha Mi? Nya disalametkeun teh hartina mah lamun nya Mi teh ningali Nyikitin teh bisa ieu naon teh babarengan hirup rumah tangga gitu. Jeung lalaki anu lebih kacinta ku Nyai. Duh meureun kacida pisan bagjana Mi teh. Mi masok aya-aya wae sanu keresaheun ka abdi Mi. Jalmi kokoronyoso malarat rosa. Jalmi teu gaduh naon-naon. Ih, tong kitu ieu Nyai. Sagala-gala teh. Yeuh, ai jalmi masadana ge beunghar. Geuning dipaparin ku nu kawasa Nyai teh. Paparin rupi anu sakitu geulisna. Ceuk bari watur macana ieu teh Nyai teh cenah ieu hideung santen kitu tah. Nya manis da lah. Jeung deui alah geus sakitu mah sampulur we. Yo bangsa anggota-anggota badan komplit socanya kitu keneh. Atuh pangamung bangir. Aduh, kurang kumaha Nyai teh ye. Mi masok ngoconan wae sagala-gala teh. Abdi masak ieu awon Mi moal anu keresaheun. Lain-lain mun ku Mi ditanya ieu nya. Nah, kira-kira Nyai geus aya pamadegan hayang hirup rumah tangga? Ditanya kitu ku Bi Emi. Harita teh Nyikitin ngahulang sakedeung. Bari tuluy ingetanana mari ka tukang parawargi sadaya keur manehna hirup riung mungpulung jeung nu jadi indungna. Jadi bapana mah manehna teh taranana nanya-nanyakeun kulantaran tiba heula mula ge manehna mah teu nyaho nu jadi bapa. Jeung deui ku nu jadi indungna nu katelah mamunah tetep disimutan bae. Lantaran bisi ngerakeun cenah kitu. Lantaran bisi ngerakeun teh kanyahoan ku nu jadi anak. Bujang make hayang kawin jeung dunungan sagarupa kitu era anak kudu jadi anak teh. Mun masih keneh riung mungpulung. Duh mana teuing emak bagjana. Da nya abdi teh geus meujeuhna boga salaki tapi saha pisalakieun abdi. Saha lalakina nu kersa mika hayang ka abdi. Duh emak kedah kumaha tu abdi teh. Make jeung nemongan indungna sagarupa titinggalian manehna mah. Imut sakitu lalebna katingalina nanakeun meureun hayang panggih jeung nu jadi anak atawa memang anak nu hayang panggih jeung nu jadi indung ditinggalian manehna duh kaleres henteu nama indungna imut nepi ka lelebisan geus kitu les teu katingali deui. Kunaon Nyai ngahulang wae ieu? Mi mananyakeun sotenya ka Nyai. Bisi ieu mah Nyai ieu nya aya harepan hayang rirup rumah tangga gitu. Siga batur da geus meujeuhna Nyai teh hirup rumah tangga. Lamun kitu ku Mi rek dijujurkeun. Ka saha pisalakieunana? Jeung saha nu kira-kira naon teh pantes kanggo pisalakieun Nyai? Duh katu Mi lah abdi mah teu acan ngemut-ngemut ka dieu nya. Namung kumaha nya da memang leres atuh da. Upami numutkeun ilahar nama abdi teh geus pantes boga salaki. Namun kadangot ieu teh abdi teh da teu aya geuning pamengget anu keresaheun ka abdi. Jalmi anu hartosna mah teu aya kaboga Mi. Tong kitu nya ieu. Kumaha lamun ku Mi dibere pisalakieun daek moal? Mi mah meuni sapertos malaikat wae mun bade maparin pisalakieun sagarupi. Ih, ai Mi mah ngomong setelin bobodohan ieu Nyai. Sabenerna kumaha kira-kirana satuju moal? Para wargi dikitukeun ku Bi Emi. Pikeun Nyikitin ngahulang di bae. Ya bener kitu. Mi derek mere pisalakieun ka aing. Duh kacida teuing bagjana lamun sig aing bisa ngarangkep jika batur. Wah nyiruruk ngilu-ngilu ka rumah tangga Bi Emi. Duh saha atuh pisalakieun aing. Jeung deui kira-kirana buah-buahnya teuing atuh wating badegana Bi Emi gitu. Moal nya deui badega Bi Ating mah da mangkarso mah geus sakitu kolotna heug diamprokeun ka aing. Memang manehna ge duda tapi kudu diamprokeun jeung mangkarso mah aing mah keheulaan da. Moal nya yeuh Nyai lamun Nyai satuju kumbi rek dikawinkeun soal kawin nama ira-ira oge keun kumaha Mi jeung mangna nu ngatur.
Mi ulah nyarios gitu abdi masuk arah risin nyarios na oge sereng dilah abdi mah teu acan hoyong kagungan caroge. Ieu meureun disangkana meureunnya ku nyai teh ku mirek dikawinkeun ka jelema kolot atau dikawinkeun ka nu geus kolot atawa ka nu teu bogoh ka nyai. Ieu pantes budak nama lah, pantes budak nama nyai sakitu mah mejeuna weh keur nyai mah nurub cupu lah keur nyai mah kitu. Saha mi upami disebatkeun pantes sareng nurub cupu kanggo abdi teh? Yeuh heuh mi urang bejakeun. Jadi lamun disebutkeun mah nya bisa disebut ke deket gitu, deket-deket anak tales. Lamun diciduhan ge lamokot. Saha tuh mi abdi mah teu terang kieu sebenarnya mah ieu nya nyai. Dak harita teh BMI nyaritakeun sagarupa nu dicaritakeun ku anakna yen aya maksud kadua leutik nyaeta ka Nyi Titin teh. Atuh barang geus dicaritaan kitu mah luk harita Nyi Titin ngeluk tungkul semua era. Katingali palebah pipina bareureum. Atuh puguh para wargi sadaya ku beureumna pipina teh kulantaran getihnya kana pipi teh. Nyi Titin beuki geulis we ka tempona. Da eta mah harita Ibu Emi tuluy nyarita deui. Kumaha kira-kira Nyai? Satuju lamun Nyai dikawinkeun ke anak embi? Budak goreng patut Nyai lah. Jajauheun kana kasep. Budak goreng patut. Budak hartina mah ogoh kaboga kitu tah. Budak dusun. Pergaulanana ge lah. Pergaulan goreng patut. Dah kumaha abdi nyarios embi. Aya paripaos abot nyuhun abot nanggung. Abot narimakeunana kana cariosan embi bieu. Nah leres eta teh cariosan nya bener Nyai. Anak embi Mansur nyarita ka embi. Malah eta har carita teh meuni daria nak nyarita teh ka embi. Geus lila nyarita nama. Ngan kumi teh di tangan waktu anu merenah kitu hayang nyarita ka hidep. Nya lamun hidep satuju sigana bae dina waktu nu deukeut, urang prung salametan. Urang mah asal salamet we teu kudu ria-ria sagarupi. Para wargi aya paripaos. Ditawaran jo daek teh. Da memang para mitra sadaya aisir hate mah geus aya. Manehna ti beurang cicing di tempatna jang Mansur oge. Pikeun Nyi Titin unggal paamprok mata antara Mansur jeung Titin. Timbul keteran hatena ngan kulantaran pada era itu ieu ge teu aya nu nanya. Meureun aya paripaos mungguh disebut cenah wanoh monyet teh para mitra. Wanoh monyet. Ieu nu disebat teh. Nya harita teh tungtung nama Nyi Titin aya paripaos dulang tinande. Kocapkeun para wargi sadaya. Sabulan ti harita pesta ageung di bumina Juraganata di Karta. Atuh puguh Cep Mansur didahupkeun ka Nyi Titin sutina. Itu ieu pada ngadeug-deug keur mah Juraganata teh kasebut jelema jegut. Di Ciparai mah moal aya duana jalmi ciga Juraganata. Estuning jelema berat beunghar kakayaan bro di juru bro dipanto ngalayah di tengah imah berat beunghar kubada. Eta we pabrik tinun sakitu ngajegirna di Majalaya. Da imahna Juraganata ge kacida pisan legana. Teu nyaho anjir eta kakayaan teh sabenerna mah ai asli nama kakayaana bapana Nyi Titin. Waktosna kabujeng se pra mitra. Beuy ka dieu we heulanya dongeng.